lain aingnya barudak hayang nanya ka sararia eta aingnya lain benernya eta Bapak Ono Surono terbukti korupsi. Aing mah hayang nanya we atuh. Piraku aing mah teu percaya. Apan Pak Ono mah jelema bagur atuh piraku korupsi sia mah sok ka mana wae ngomong teh. Ai sia nyaho ti mana? Oh tina piti, pitina saha atuh? Oh kitu. Ih, teu nyangka urang ka Pak Ono. Teu nyangka gitulah perbuatanana. Sugan ieu mah pada eta bener eta teh. Tina piti kitu teh. Oh lamun kitu meureun teuing nya ayeuna mah kieu we atunya. Da aing mah ningali Pak Ono teh bager sia teh. Bager Pak Ono teh. Ngan eta lamun bener ieu mah lamun bener Pak Ono cenah terbukti korupsi cenah nya wayahna we Pak kudu nya tanggung jawab lah naon anu diperbuat ku Bapak kitunya sebenarnya mah da Bapak teh bager Pak asli urang meningalikeunna Pak Ono teh bager tapi da lamun aya masalah kieu nya wayahna we ditanggung jawab gitu nya lah gitu dah kumaha nya meureun ngaranaykeun perbuatan salah meureun kudu ditanggung jawab gitu Pak nya sakitu we Pak ti pusat mah da teu aya diobroleuan nya aing mah hade atuh Pak Ono ulah cek urang ge ulah poho ngopi kitu nya nya sugan we ari geus ngopi mah kanu lamun bener ieu pasti moal kararopsi lamun tos ngaropi mah komo liong sia teh liong mah mun geus ngopi liong panas keneh jeung rokok samsu geus euy nikmat pokona mah tah sakitu ti pusat mah da ieu mah cenah kitu nya lamun bener ge meureun teu bener meureun kitu